Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang murid-murid Ibu Sadayana, tepang deui sareng Ibu Abila dinu pangajaran Bahasa Sunda di kelas 2. Sateacan urang kawitan pangajaran dinten ieu, yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang masih dinu pangajaran hiji dina materi maca bedas bacaan dina judul ngaregetkeun silaturahmi sareng anu kadua mikaweruh tanda titik. Murid-murid Ibu Sadayana, yuk ayeuna urang sasarengan maca bedas. Hartosna membaca yang jelas ya di rumah, yang keras. Kita akan membaca cerita pondok dengan judul ngaregetkeun silaturahmi atau mempererat silaturahmi. Harita teh poe Minggu, Santi jeung indungna indit ka imah Nini jeung Akina di Majalaya. Nini Santi ngaranna Nin Eci, ari Akina mah ngaranna Aki Somad. Santi jeung indungna indit ka Majalaya numpak mobil. Naikna di terminal Kebon Kalapa. Indit ti imah kira-kira jam 8 nepi ka tempat terminal Majalaya kurang leuwih jam 10. Santi jeung indungna indit angkaribung mawa oleh-oleh rupa-rupa kue jeung kakaren sejena. Sadatangna ka imah Nini, kasampak Aki keur macul di sawah hareupeun imah. Atuh Aki meuni sono langsung nangkep ka Santi jeung ka indungna. Komo deui saenggeus Akina Santi nyahoeun Santi jeung indungna daratang. Mani rabul baraya daratang saronoeun. Hampir unggal jelema sasalaman ka Santi jeung ka indungna. Ceuk Nini jeung Aki Santi mah di sabudeureun imah di dieu mah baraya kabeh. Poe eta teh atuh kasono Santi jeung indungna kanu jadi kolot teh katamplokeun. Ceuk Nini jeung Akina, lamun urang boga baraya teh kudu daek nganjang, ngarah apal. Lamun henteu bakal pareumeun obor. Teu wawuh jeung baraya najan masih sarundayan oge. Kukituna urang perlu ngaregetkeun silaturahmi ya. Jadi maksud dari cerita ini adalah berkunjungnya Santi dan ibunya mengunjungi kedua orang tua ibunya, yaitu Nin Eci dan Aki Somad ya, di mana di Majalaya tempatnya. Nah, setelah sampai di sana, banyak sekali saudara-saudara yang ada di sekitar rumah kakek dan neneknya Santi itu datang menjumpai Santi dan ibunya saling melepas rindu ya. Nah, nenek dan kakeknya Santi berkata, kita itu dengan saudara harus saling mengunjungi. Tidak boleh memutus silaturahmi ya. Jadi harus erat tali silaturahmi di antara keluarga. Seperti itu ya kurang lebih ceritanya. Anak-anakku semuanya, setelah menyimak cerita pondok tadi, yuk kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Nomor 1. Naon judul carita tadi teh? Ngaregetkeun silaturahmi. Pertarosan nu kadua. Poe naon Santi jeung indungna nganjang ka imah Aki jeung Ninina? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Poe Minggu. Pertanyaan nomor 3 atau pertarosan nomor 3. Saha ngaran Nini jeung Akina Santi? Ya, Nini Eci sareng Aki Somad. Pertarosan kaopat, di mana imah Nini jeung Akina Santi? Di Majalaya. Tah sapertos kitunya. Salajengna urang
ngajawab pananya anu nomor 5. Mawa naon wae Santi jeung indungna ka Majalaya? Mawa oleh-oleh rupa-rupa kue jeung sejena. Nu kagenep, kumaha saenggeus Santi jeung indungna nepi ka imah Nini jeung Akina? Rabul baraya daratang. Ya, banyak saudara yang datang. Pertarosan nu katujuh, naon piwuruk ti Nini jeung Akina Santi teh? Lamun urang boga baraya, kudu daek nganjang, ngara urang henteu paremun obor. Artinya, kalau kita mempunyai banyak saudara harus saling kunjung mengunjungi supaya kita tidak putus tali silaturahminya. Seperti itu ya. Murid-murid kelas 2 sadayana saatos tadi ngajawab pananya dumasar kana carita pondok. Salajengna urang diajar sasarengan mika weruh tanda titik. Naon anu dimaksud ku tanda titik teh? Apa yang dimaksud dengan tanda titik? Tanda titik digunakan pikeun nuduhkeun tanda pungkasan kalimah. Artinya tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Contoh, nomor 1, Agus Tumpak Delman. Diberikan tanda titik di akhir kalimat. Artinya kalimat tersebut sudah selesai disampaikan, ya. Nomor 2, Entin ngajak sasalaman. Anu katilu, abdi ngajak ka bumi uwa. Nah, jadi seperti itu ya, di setiap akhir kalimat, kalau kalimat sudah selesai ditulis atau disampaikan, silakan untuk memberikan tanda titik sebagai tanda bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Ayeuna yuk urang buka bukuna kaca salapan. Nyaeta nyalin aksara atanapi kalimah ku tulisan ngantet atau tegak bersambung ya. Kalian kelas 1 sudah mengenal ya bagaimana cara menulis tegak bersambung. Sekarang yuk kita menyalin tulisan yang ada di halaman 9 dengan tulisan tegak bersambung. Nomor 1, Bu Tati nuju ngaulang. Nomor 2, Mira jeung Cahya sobat dalit ti keur leutik. Nomor 3, Engkus jeung Nurtata diajar sapedah di lapang. Nomor 4, tata krama jeung sopan santun tanda jalma boga iman. Nah, silahkan kalian tulis dengan huruf tegak bersambung di buku catatan masing-masing ya. Nah, anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu materi pelajaran bahasa Sunda hari ini mengenai maca bedas carita pondok ngaregetkeun silaturahmi tadi sareng mikaweruh tanda titik. Upami teu acan ngartos, mangga tiasa diputar deui videona. Silakan diputar lagi ya videonya kalau ada yang masih belum mengerti atau boleh bertanya menghubungi Ibu. Baiklah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.